Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara wa na'alaini kirjana. Wargi jamaah Nusantara Ibu Bapak Sepuh Anom dibayar laksana-laksana yang gabung sadaya hiji kagungan anjeunna kalayan pamudah-mudahan kumalang-kuman kanji di hadis Gudrok irodat mentenang suci Allah wakil sadaya biasa dimulakeun di papalinan sasa yuswa bisa itu kesehatan lahir batin. Alhamdulillah bisa pulang sabaya biasa mudah-mudahan yang salah sawiosna amaliyah ulang sadaya pangabdian jiwa raga ulang ka Maha Suci Allah sehingga ku amal ieu ulang sadayana biasa kaangkeun kana hal-hal kasalamatan jaga di alam akhirat. Amin ya Allah. Itulah yang kawisna sababiah sing tareka syariat ulang sadayana di antawisna ieu teh salah sabiosna panginten urang teh kumaha mapan atana ngajemput hidayah Allah Subhanahu wa taala kumalangkungan ieu kinerja urang sadayana pengorbanan urang sadayana kalayan perjuangan kurang samudayana dari teh menjadikan pengorbanan sareng perjuangan bisa kurang sadayana biasa ngingkeun nu disebutkeun hidayah kali sinaran tauhidna kitu tah sahamna ku aya sakitu kurang habis dinikmat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meresakeun ngalengkakeun ngalempangkeun kana sampean urang sehingga biasa dugi kana hiji tempat anu mana ieu tempat teh dimerekan nyaeta ku acara pangaosan anu diantawisna salah sahiji ikhtiar atanapi kurang berupaya ngaramandar kengingna hidayah di Allah Subhanahu wa taala kengingna taufik di Allah Subhanahu wa taala nu pinuh kurasa roja urang teh lain kumpul sabatas hidayah tapi hoyong kenging sinaran taufik dalam arti panginten upami dikata bahasakeun kana bahasa sasari urang mah ari hidayah teh muncik sunat nama atuh lempengna nya pituduh petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala kitu tah. Hari petunjuk ti Gusti Allah mah benten satu petunjuk ti kalangan makhluk gitu dijamin petunjuk ti Gusti Allah karena kamaslahatanana kana kamanfaatanana lahir batin dunia rawuh akhirat
namun bisa geuning eta aya anu nyampurnakeun kana petunjuk ti Gusti Allah teh taufik, artina pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala dan teu setiap jalma kengingna pituduh teh jeung pitulungna kitu tah. Ukur sabatasnya terang ngumpul itunya kana kahalean tapi teu jiprakna tah eta teh kakarek meunang pitulung ngumpul. Lamun jeung prakna kinerja urang sadayana tah eta mah disarengan taufikna. Itu diantawisna. Anu saterasna shalawat salam kawujunan mugi sapapaosna didiparuwakeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka kula wagina miwa ka para sahabatna, ka para tabiin, kali tabiat dugi kaum akhir zaman dugi ka dinten kiamat. Timpa dipayung disimkuring aturkeun sewu nuhun ka saderek panaguru waktu panjaga acara. Atanapi nu disebutkeun panata calagara anu mana anjeunna parantos masihan kalaluasan waktos gunakan mau disimkuring neraskeun hanca kalasan dina tauhid nyandak tina cutatan kitab Majmu'atul Aqidah. Artinya perkumpulan nu disebutkeun katauhidan atanapi anu priyogi janten patekadan ulang samudayana ngaramandar ulang sadayana biasa muwahid gitu nya. Artinya ngahiji ngadarah ngadaging naon rupihal penjelasan dina jiwa dina tekad dina hate ulang sadaya itu diantawisna ngaramandar lulus banglus dan ulang dikaluarkeun netepan dina kalimat syahadat. Bahkan eta kalimat syahadat ente tatkala di mana urang ku Allah Subhanahu wa taala dikaluarkeun deui tina kahirupan dunia plus ka alam akhirat atanapi minimal paling geunah-geuranan pamiten ka alam barzah. Tapi tetap didinya urang sadayana teu kaluar tina kata bahasa syahadatain persaksian ka Allah sinaran ka Rasulullah anu kalayan diakukeun ku urang ditarimakeun ku urang akukeun Allah pangeran urang anu ngati anu kita teh anu ngajaga ngariksa urang samudayana anu miara anu memeres jeung sajabina we nu ngatur nu ngarizkian anu ngumpulkeun anu ngamaslahatkeun jeung sajabina we kitu bukosna dat Allah Subhanahu wa taala sarta diakukeun ku urang teh oge naon parentahna ditarima ditampi ku urang teh pon nya kitu deui syahadat anu kadua nyaeta nampi yen Kanjeng Nabi diaku ku urang sadayana eta selaku nabi jeung rasul anu diutus ku Allah nabi urang rasul ulang tur tumampi kana naon nu dicandakeun ku anjeunna ajaran anu dicandakeun ku anjeunna ku urang ditampi sekalipun urang teh masih kene seueur katantosan aturan anu digelarkeun ku Gusti Allah atanapi ti Kanjeng Rasulullah tetep kedah aya angkeuhan panampian dina diri urang sadaya kakarek beres itu tanya diangkausna umpami teh kitu eta teh nu disebutkeun gengsot gitu. Ayeuna gengsot dan mabetah atuh. Urang mah sok ajaran. Make calana gengsot betah mah. Gal ibu beda sok. Nu calana dalam gengsot terasana teu betah. Kitu. Kan mawi dina tekad oge di dieu bahkan teu disahkeun atanapi teu dibereskeun kitu istilahna.
tekeni angkenan bahkan eta beres tekan dina hati nu kitu teh kusuk teh gengsot teh nepi ka hade. Nepi hayu urang sami-sami urang ngaderes ieu nya tarwe pangeling-eling ngaramandar tekan urang istilah langkung sakral lah gitu di antawisna namanya. Di antawisna hancan katunda masih kene anu aya pakuat pakayut sareng aqinan alon aqidah uluhiyah anu dina nomor kagenep nyaeta masih kene di teh lami geuninnya anu sabatas sifat nawungkul dina artian kata bahasana nya nyaeta dina sifat wahdaniyah dina mana angka 3 aya wahdaniyah fil af'al wa faqul tanya taeta diantawisna lehing dina wahdaniyah ieu teh sifat anu nomor kalimat umpami ngetang dina sifat salabiyah artosna eta sifat teh nyaeta anu paragi nyabut pertanyaan anu teu pantes jeung teu sah ditaroskeun ka Allah Subhanahu wa taala. Taku imbas ayatna eta sifat wahdaniyah tidak sifat sareng fil af'al anu utami tadi dieu teh aya balukar tatkala di mana tadi kusuk jeung gengsotna tekan eta jalma sehingga di dieu aya sababaraha golongan jalma anu hukumna kalebetkeun kana pirang-pirang kafir gitunya kafir atanapi fasik di antawisna eta tah kapungkur tos dijelaskeun dina pasal ka-7 teh tekad mutajilah teras tekad anu awal ahli sunnah an-najiyah atanapi ahli sunnah wal jamaah. Tak ayeuna kantun mempertelakeun teh dina pasal ka-8 kafir qadariyah malihan kapungkur parangtos nya asal mah di ibu-ibu kasiwer. Namun nya kitu teh ada kadang-kadang di ibu dikuningakeun di bapak mah atanapi teu ka enten sok rada kikuk di dinya. Seperti wargi we kitu nya karabat urang wargi urang aya kapriyogian kitu nya panguleman diumumkeun teh di istri unggul di pamungkat mah teu aya pengumuman atanapi teu aya pengulem anu otomatis tadi kan jadi uga ige teu terang da teu aya kontak ka pamungkat kitu. Tajanten seperti segernya ulama cara diuningakeun di ibu-ibu diuningakeun sate di bapak-bapak mah teu taya naon kan otomatis itu terang gitu tah. Ya kan ulaannya tatkala udah di kawasan itu kadang-kadang di ibu perantos sedangkan di bapak-bapak mah da geuning ngahijina cuman dina wengi salah saungkul teu acan ngarugikeun seperti itu ya. Gitu nya bukan tawisna. Atuh minimal zaman kiwari mah aya dina grup atuh kitu nya. Kan ieu mah teu aya gitu. Kayak di goblok aya acara alasan gitu nya atuh kalau ki atok. Lain aya bumbung atau model kitu deui sok rada aya riskan jeung era aya teh ka ulama gitu. Intina mah mungkin aya mah teh kabejaan aya mah teh ka sok aslina tah. Gitu eta jelema teh rata-rata. Tapi lamun kitu mah sekalipun aya dina WA atanapi dina grup atanapi aya langsung pengumuman anu datang mah jeung hadir nu rela mah hadir ieu. Lain artina kudu sungguh ge kalau istilahna kumaha depang-depong lain kudu kitu. Nu penting mah dominan we carita mah aya moal nyebarkeun layangan mah gitu atawa sarimi atawa nu hayang hade mah disamsu. Dan harus tunjuk kata tadi hina dan nu alus mah ulah dianggap kocan alam layangan di harina aja ulah Cikabuni mah kitu da bedana orang kota jeung orang gunung mah kitu pada amber harga kene kertas onangan teh resmi lain sarimi aneh kata eta aneh na urang ciri urang
gunung jeung urang kota mah. Nya Bu. Sok. Itu urang kota jeung urang gunung mah loba penuh perbedaanna. Geuning sok loba geuninnya. Komo zaman kiwari mah bahkan jadi pendidikan jadi motivasi kanggo urang sadayana. Urang gunung udah kan biasana aya pelaminan teh aya kotak duanya eta teh lempetan amplop Bu sebenarnya mah eta teh hubungan teh salaman teh ka panganten teh sup gitu teu kudu dibecian ayeuna dibikeun ka panitia eta teh itu nyambungan tuluy paras madang teu dibalik pemerintahan itu eta teh ai urang tinggalin rode diusulkeun ka ditu arisi nu gambreng nama henteu ngan sok bebeja ka babaturanana tah babaturanana nu bebeja kali itu teh dawawu kamuda aja atuh ngicrik dieun pameurik teh diusulkeun Beri timbang gini Neng 50 aing 100 ditempoh go cenah pantes ada 100 Nah, seperti itu. Tetap biasalah adat dulu gak ulah ketika dipicin madak itu adatna keun bae. Ngan ulah aneh kitu kaayaanana. Diliwat we eta teh ditinggali teh bumbung teh eta teh kosong we eueuna naonan. Da padahal mah teh aya nu langsung gedenya kana panangan panganten atanapi saha we kitunya. Nah rek orang tuana, nah rek langsung los rek 5.000 sih mah 50.000 100.000 sadang ka dituluinana teh mantap mun di antara mah sok aya di urang teh hareup mah kuat gitu ngiring we mawe teh amplop kosong sup bekali tuluy madang aya Karena bumbu mau pulang. Eta pulang. Maratus. Jeung urang kampung mah jeung urang kota beda. Tah urang kota ngage ibu, naon bedana urang gunung jeung urang kota nyimpang heula sakedeung. Kieu ieu. Hari urang kota mah cuek hirup teh. Nya, jadi cuek we kitu. Kadang-kadang minta tanah ge bu teu terang cobaan lamun nanyakeun urang boga naon aya hiji jelema anu aku urang dianjangan teu nanyakeun ka tatanggana kadang-kadang nyebutkeun teu terang urang kota mah kitu sabab loba cacing ciri teu kitu na ge da hirupna masing-masing we cuek gitu sekalipun nanyakeun si A kadang-kadang teu dibejakeun masih nyamuan ogeran da sieun gitu tah ayo urang gunung mah teh kitu. Tong boroni si peribasana ayeuna jarak kudu sakampung. Bisa kampung urang terang. Beres. Lamun teh mah ayeuna naroskeun mana bumi nama anu langsung urang dituduhkeun. Anu da urang terang mah sadaya. Tahan lebihna aya deui. Balas niku akrab-akrabna berikut aibna urang kampung mah nyaho. Hutangna nyaho nya bayareun anak nyaho kitu urang gunung mah nyaho segalana lain ukur wawu tempatnya ngaranna duluna berikut aibna nyaho berikut hutang-hutangna oge nyaho setoranana per bulan nyaho ta eta urang gunung kitu urang kota mah eueuh ye jeung deui di negara maju aslina ceuk beda nya heueuh ceuk adi kan di ditu mah hirup teh cuek teu kawas di urang di Indonesia eueuh kata bahasa ieu mah pejabat ieu mah pimpinan teu yang penting kerja disiplin kinerja yang baik sekalipun calik dina meja eueuh istilah kata bahasa teh sopan itu di negara maju eta di Amerika seperti itulah. Si dulu bohong sok tanyakeun ka si daerah mana lamun aya kali nyak itu pada teh manehna we pada teu. Nyaho si manehna seperti itu. Karena urang mah lain nya. So, wah. Padahal eta ai urang teh kaus kadang-kadang ku akibat imbasna harta urang DP malah cek katerangan geuninnya pidau hadis
mantawadoli non ligoni non mantawadoli ginain pakoda habak susah dinunggu diningi sing saja manusia pedepre ku akibat harta kekayaan anak mangka eta jelema cenah saperti lun agama teh leungit ai urang ini sok nusun nuhun ya we geus pugu jelema nu beunghar teh urang teh kalah kamere ge leuwih loba jeung leuwih halus ai kan kokorok mah nyasatna sasarap miceun ngongkon miceun nu leungeur nu hasil dibikeun Lamun atau radi ge modelna. Sok arek tega kitu lamun kamena jeung kanu beunghar urang boga dulur. Mere radi beuteui. Moal tah pasti neangan kanu boron colok mata teh nu loba. Kitu. Ya. Tah asup araranenya padahal mah nu beunghar mah teh kitu na ge da sabubeun meuli. Tapi lagi itu udah ada kita magis kebiasaan cenah goreng gitu untuk goreng nu goreng mah itu barang berek mah gitu nyamunya masyaallah tah ieu ka ade Bu dina pasaka dalapan mah nyaeta kafir qadariyah emang sih ieu ento cek abdi ge nya tapi dinya impang tadi teh di ibu-ibu mah kasiwer salib gitu cuman di bapak-bapak kumargi ungkul dina wengi Salasa mudah ieu keneh kitu simpuring teh lah nyanak teh kitunya di ibu-ibu oge ngan gana haja ya dalam mengarah dipecap mah da ibu ge poho wae ieu gitu teh mesinnya ge entos gitu tah di dieu di antawisna tekad qadariyah teh ieu teh hiji golongan jalma anu babungan tekad anu sangkut pautna teh dina masalah sifat af'alna Allah Subhanahu wa taala sifat wahdaniyah fil af'al gitu maksudnya di antawisna tekadna teh ieu ai qadariyah mah kafir eta teh cek kapali kawal mah cek sakawal deui mah henteu cenah kitunya henteu kaitung jalma kafir tapi ieu aya nu ngabasakeun kafir cek ahli tauhid teh lamun eta jelema sing saha bae urang mana bae mun teh mah eta jalma boga tekad saperti ieu ai tekad teh berarti ayana gentes dina hate kitunya gentes hate tekad teh naon ari ai gentes hate teh kumaha kerten aja jamu di kerten ai kerten teh gentes gitu kapan sok aya bahan nanti ngabecowi atau gentes sewot cenah euy cenah bacecok cenah hate tak gitu kan aya kata buat cecok hate gentes hate tak jadi aya tekad gentes hate atau tekad teh jadi bayangan lah gentes aja itu berakunya jadinya hati bayangan gitu nya tah teh ieu kabisa makhluk ingat kabisa makhluk napakan kabisa makhluk teh napakan contoh ku kuatna eta jalma kana barang gawe atawa ku kapinteranana eta jalma bisa ngaberhasilkeun hiji perkara atawa di antawisna di dieu sapertikeun jalma boga pangabisa ku pangabisana bisa nyakseskeun kana sagala rupa anu dipikaharep ku manehna bari kaya akur jeung karepna ta ieu hukumna jeung tekad jalma nu model kitu diistilahkeun dina kafirna eta jalma teh lamun eta jalma bahwa nekadkeun pangabisa makhluk napakan
beunghar sok teh ku akibat kuring teh rancage gawe gitu seolah-olah geus ngeuweuhkeun tapak damalna Allah kekuasaanna Allah gitu beunghar teh lain ladang ku ayatna sifat af'alna Allah tapi beunghar teh tina akibat rancage gawe rajin jeung getol usaha itu diantawisna. Tah eta jalma nu boga tekan model kitu teh eta teh kahitung jalma anu kafir cek sakawal mah. Nu boga tekan kitu teh kafir qadariyah. Di antawisna eta kafir qadariyah teh identik nu geus ngeuweuhkeun hakikat hari hakikat teh nyaeta tapak damel Gusti Allah beunghar dina akibat capek gawe rancage gawe tekun usaha gitu terus model ayeuna ku kapinteran dirina pinter naon teh jadi sampai kiai teh akibat pinter jadi presiden teh akibat ku kapinteranana gitu lain ku akibat ceuk paribasana dikersakkeun ku Allah tapi ku akibat aya pamabisa dina diri aya kamampuhan dina diri nu mawi jadi pimpinan nu mawi jadi guru tah seperti itu lamun tekan seperti itu eta teh hukumna kafir eta teh ulah gagabah sekalipun diberi ikhtilafkeun kanu urang sing riskan kana eta kata bahasa jeung kana eta geurentes hate tekan hate teh da anu lulus mah anu salamet mah mangka ieu teh biqudratillah cik hate itu mawi sok kata bahasa syariat nama alhamdulillah ieu teh tina akibat rancage gawe syariat nama abdi teh digemukna ku anu rada mahal nu mawi pertumbuhan pare teh bagus syariatna ieu teh akibat sering disemprotna nu mawi hama teh terhindar atau kakendalikeun gitu nah terkendali gitu kata bahasa syariat teh abdi teh ieu teh nuang lanong atau napi ngaleueut lanong kontreksin mawi alhamdulillah ngadeng teh teh aya muriang teh reda nah seperti eta kudu teh lamun kieu mah para din hatena ieu kapan hate ieu keur mameres hate bagian hate lain jasad lain anggota cuman hate bereskeun kumaha bereskeun anak hate cek hate mah ieu teh tapak damel Allah atau dikersakkeun ku Allah tapak damel Allah gitu kan itu cek hate mah ulah malatas para jin hatena dan tadi teh hukumna syariatna apa dieunya syariatna urang teh ku getolna gawe hakikatna dikersakkeun ku Allah alhamdulillah abdi janten jalmi anu sugih ku harta banda beres lamun kitu mah lamun kieu mah akibat budaya mah ku akibat getol we usahana teu beunghar kumaha parat jeung hatena kafir qadariyah kitu teh tan mawi kahade lisan sok ucapkeun ikhtiar syariat kasab berupaya ikhtiar teh hate puntangkeun ka Allah yakinkeun ka Allah adalah biqudratillah gitu hayang beres mah dan nu boga tekad digeuweukeun kana hakikat mah seolah-olah kayani Allah perek teu milu kitu kieu tah eta
antawisna kade eta. Jika Qadariyah janten tekad Qadariyah mah kieu we atunya. Moal tengkeun kana syariat dalam arti teu cueut kana hakikat. Seolah-olah kaya ngiweukeun hakikat. Jadi artina geus teu mawa milu-milu ka Allah. Diperekeun we Allah, perek Allah teh pipilueun. Ieu mah tina akibat kekuatan kuring, tina akibat kapinteran kuring. Ngan lamun di budak-budak Pak emang sih kitu pinter jeung kuat di saha awalna. Gitu nah. Kebadinya namanya. Nah itu diantawisna. Nah jadi kade kanggo memeres jeung lempeng sakralna iktikad hate urang sadayana cuman syariat ucapkeun ku lisan, hakikat mah yakinkeun dina hate urang. Gitu. Kadua, tinu ayeuna dina pasal kasalapan mah nyaeta kafir jabariyah kalimat Qadariyah. Ai Qadariyah mah geus kieu ulah lempeng nama. Ai kafir Qadariyah teh nu ngeuweukeun hakikat. Gitu. Cuman syariat anu jadi tata genang dina hate malin mate. Gitu. Da nyebutkeun ana ge tadi teh adat nya atanapi pangabisa itu adalah nampakan seperti bedog nyieun rageut, seuneu nyieun tutung, obat nyieun cageul eta. Usaha nyieun untung nyieun beunghar eta diantaranya. Sakola nyieun pinter jeung mas antren kakitu. Padahal pinter teh damelan Allah. Ngan syariat urang diajar, syariat urang usaha, timbul jadi jelema anu beunghar, timbul jadi jelema anu pinter. Syariat urang ngaleueut landong panyawat janten zaman teu aya kitunya. Jadi bae sehat walafiat gitu. Itu syariatna urang hubungan intim. Jadi gue aya turunan gitu. Ngan setiap nu hubungan intim kagungan turunan. Tak berarti atuh eta teh syariat. Da hakikat nama Gusti Allah nu nyiptakeun naon turunan gitu. Eta urang teh susuk teh dungdung. Hokor teh urang teh. Nyarin. Padahal eta lamun sen urang tina akibat rancage gawe tisuk-susuk teh dungdung. Beak urang beak peuting, suku di jeung hulu-hulu di jeung suku, teu mahi beurang jeung peutingna. Da eta lamun eta kitu kalakuan, mantap jadi beunghar, moal aya sangsara kabeh ge bala beunghar. Da digawe mah geuning protek pol. Geuning kunaon eta? Beak lengkak ogena. Anu teh dikersakeun ku Gusti Allah mah geuningnya. Kieu wae. Gitu. Tadi dinyana kudu teh menyadari tadi dinya ngaramandar tetep urang lulus bagus itikad keyakinan hate ka Allah Subhanahu wa taala. Kadituna teh bakal sadar jeung bakal syukur kadituna teh. Dan lamun jalma anu kurang dina segi ieu mangka jadi jalma anu kupur. Nauzubillah min dzalik. Gitu biar tahu jadi umangkeun kadituna. Ya, umat itu, ieu teh akibat jasa aing, perjuangan aing seperti gitu kan. Lamun teh ku aing mah moal aya jalan tuntas, moal aya bukti madrasah, moal aya bukti ieu masjid. Jeung sajabana teh sajabana. Tah eta teh jalma teh geus lelegegan kitu teh. Padahal umpama ditaluntik mah kata bahasa kitu teh mangka lamun parah jeung hatena ceuk tadi ge nya ieu. Tak hade dalam tanda kutip hate kane pipilueun jeung ucapan lisan. Emang teu masalah ceuk jasa manehna teh ieu teh akibat jasa kuring.
tatkala dina sawangkit kuring teh ngajabat jadi kepemimpinan di ieu daerah di ieu lingkungan. Alhamdulillah tah aya di tempat anu buktina tah ieu bangunan atau nabi ieu istilahna areal jalan jeung sajabana itu biar saja kalau cuma lisan ngan kade lamun parat jeung hatena tah eta hukumna kafir qadariyah gitu. Lain kudu diucapkeun tapi tekan hate mawi alhamdulillah dengan kami kinerja ngajabat sekian tahun jadi kepemerintahan di bawah naungan kepemimpinan diberi kekuasaan syariatna simkuring hakikat pitulung jeung takdir ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biasa menjelma ieu hiji tempat atau ieu bangunan. Tah kada kitu cek hate teh. Kakare serem lamun kitu mah. Beres. Lamun teh kitu tadi nyengsot ya. Tah sadegeun anu nyengsot jeung nyengsot teh nu tadi bisa jadi kafir bahkan ti paling ditunya aya oge disebutna pasekon artinya pasek hukumna sekalipun tidak tepi karena tingkatan kafir minimalna pasek kata jelema teh gitu. Nauzubillah gitu. Tah ieu dina pasal 8 mana katakeun kafir jabariyah. Ari kafir jabariyah mah Pak panabisa ya, daya ikhtiar makhluk teu aya sambunganana reujing damelan Allah. Intina ieu we atuh surat namanya supaya simpel gampil kapahamna. Patekana jalma anu disebat kafir jabariyah teh ieu mah kelas jabariyah eta jalma teh geus ngeuweukeun syariat gitu. Geus ngeuweukeun syariat seolah-olah segala rupa teh nyerengkeun ka Allah. Rek sebeu, rek hirup, rek cager jeung sajabana kumaha Allah we. Ari ikhtiar teh rek lapar, rek jadi tukang taat, rek jadi tukang maksiat kumaha Allah we. Kan urang aya ikhtiar rek pinter kumaha Allah, rek beunghar kumaha Allah. Emang sakuduna kitu ceuk hate mah kumaha Allah. Cuman urang teh diwajibkeun ikhtiar. Tak ikhtiar ieu pake ku urang. Lamun urang ngeuweukeun ikhtiar, hayang dahar teu ngahuat, hayang beunghar teu usaha, hayang cager teu tatama, nu kitu teh eta teh pagawean jabariyah. Lamun parat jeung hate-hatena gitu. Tekan deh. Seperti di dia dohir batin. Itu adalah damalan pangeran. Wajib diikhtiaran eta teh ku urang teh nya. Margi teu aya ikhtiar ti makhluk taat maksiat kumaha naon teh taat maksiat kumaha kersa Allah hukumna jabariyah teh buleun kafirna artina eta jalma nu boga tekad kitu tegasna jalma nu geus ngeuweukeun ikhtiar eueuh syariat eta teh geus teu dimangmangkeun deui eta jelema boga tekad kitu teh kafir. Jelas kafirna eta teh. Kafir hukumna eta. Sabab geus ngeuweukeun kana syariat. Madang teu kudu ngabuat. Halal teu kudu nginum. Gering teu kudu tatama. Beunghar teu kudu usaha. Dikersakeun ku Allah mah beunghar ka beunghar ieu bari cicing. Tah eta. Jadi muncik sunah mah jiga nu ngabujangkeun ka Allah.
padahal kan ditugas dicaritakeun nya bahkan aya damelan anu direct indirect teh ya mun kita langsung tak langsung make maksana kieu hakikat mah memang sadayana oge damelan Gusti Allah ngan aya patulah patali sareng ikhtiarna manusia ngan hakikat nama ikhtiar manusia teh eta teh diusikeun dimalikeun ku Allah Subhanahu wa taala angger gitu angger mawe didinya bade naon atuh nurek dianggo agul nurek dianggo istilahna takabulnya jeung naon atuh nurek diaku-aku ku urang kapan cenah lepat ngaku anu deungeun teh ta ieu gitu maksudna anu deungeun teh nu Gusti Allah da hak pikeun urang mah nyaeta tong mikirkeun rububiyahna tapi hak ubudiyah maksudna ibadah anu diparentakeun ku Gusti Allah berikut jelema ikhtiar teh itu adalah hiji lambang peribadahan atanapi hiji sifat hiji dan hiji pagawean nu disebutkeun eta teh ibadah syariat hayang bagja hayang salama singdae ikhtiar datang ke tempat pengajian supaya ngerti kana bidang agama supaya ngerti kana bidang hukum gitu seperti tadi hayang nak menang hidayah si menang taufik itu harus ada pengorbanan itu harus ada perjuangan datang ke tempatnya jemput ku urang teh gitu insya Allah ya sebab ibarat kiai ayahnya dina syair teh anu yarjuna ca tilam yuslik masalikuhu itu eta ya inna sapinata lata jadi alam ya bis Mingon jamaah kebagjana insyaallah tapi teu nyorak jalan seolah-olah kayak padaku tara ngamal di daratna cenah gitu jamaah kebagjana tapi teu nyorak jalanna sanyana para guna tara jalan di darat urang hayang menang ka sawarga urang hayang menang ka ridwan Allah dari pagawean teh bedaun ka Allah teh ngagugu kana parentahna teh ngalaksanakeun kana ibadahna kan kitu carita urang hayang ka surga tapi teu daek urang teh istilahna ngambak kana perjalanan ke surga kapan wajib jare kan ka surga ka neraka kumaha Allah we tah kapan kudu diikhtiaran kudu disyariatan kudu ngalaksanakeun kana parentahan Allah Subhanahu wa taala urang diparentahkeun ibadah ngalaksanakeun kana ibadah itu adalah ikhtiar sok urang ayeuna logika we ayeuna maca ngeulaan atuh kira-kira urang lamun teu nyangu rek gadahar sanu moal berarti kudu aya proses nyangu heula gitu ari nyangu teh tina naon tina beas awalna ai beas tina naon tina pare ai pare di mana tina akibat melak ataupun angker melak meuli meureun kitu itu daya ikhtiar masing-masing nah proses anu kaya model melak heula atau anu langsung meuli itu adalah samunana beas buktina atau sama sekali yang lebih ringan meuli kali kabuakeunana berarti meureun ka warung kejo itu mah terserah kumaha karsa kumaha kawi itu ikhtiar ieu dikala calawak we mukul kumaha Allah we calawak we nya dikasakeun ku Allah aya kejo kadinya kiber aya ieu kitu nya tah ieu geus ngeuweun nu kitu teh eta teh tekad kafir jabariyah lamun eta jelema boga tekad seperti kitu mangka cek ahli tauhid eta jalma kahitung anu jelas kafirna eta mah geus teu diragukeun deui teu aya ikhtilaf deui buleun eta mah jalma kafir nu geus ngeuweukkeun syariat teh nu mawi
leho nolol sing siringkeun minimal ing sirikeun tong ngandalkeun Allah. Urang sekel dahar ngakuat, urang bayingjang beureun syariatna urang teh kudu ngojai kudu mandi, urang kotor kudu mandi kudu bebersih, urang bodoh kudu ngaji, urang teu boga kudu ikhtiar kudu usaha jeung sajabana. Tak itu bilantawismanya. Katos ieu kintana katos ieu nya tah janten kafir qadariyah mah ngeuweuhkeun naon cenah hakikat. Ari jabariyah mah polteng kana hakikat teu kana syariat. Jadi identik kitu nya. Kayakna seperti kieu. Qadariyah mah ngeuweuhkeun hakikat atawa tegasna teu polteng kitu nya. Teu full kana anu disebutkeun hakikat. Ari jabariyah mah nyaeta ngeuweuhkeun syariat. Moltengkeun teh ka mana? Kana hakikat. Jadi seolah-olah kumaha Allah we. Rek beureum, rek kideung, rek hejo, rek salamat, rek bagja, rek kumaha lah. Jadi teu aya ngahormat, teu ngarumat kana adat, kana ikhtiar geus puguh caikan teh eta geus mampu umpama dipapai teh bakal ngalubran. Kumaha Allah we. Dipapai urang. Geus puguh tah disebutkeun taraje teh eta teh atawa disebutkeun naon ieu lagi ngalari nu teh Kang Hadi nu make kepala panteng begitu geus bararoko dipapai wae da aya dikersakeun ku Allah moal ieu cik atuh kapada urang teh boga pilihan boga ikhtiar. Nu kira-kira mantap seperti itu teh picilakalun atawa mungkin bisa selamat ngandurutkeun panjang syariat lamun hiji ala nu kira geus teu mempan geus istilahna teh nampung eta beban mangka nimbulkeun ancur jeung pejetna eta hiji perkara. Maka tong dilaksanakeun bae gitu. Hormat ku urang teh, ikhtiaran ku urang teh, syariatan ku urang tong dilaksanakeun. Da kadituna mangka pinyeclekeun. Geus puguh dahan teh leutik nya tong borok ning dipapai ku urang awak nu gede. Caca umpamana teh mah kumonya teh lagi bakal semplak kumaha Allah we tah ulah kitu da eta teh tekan-tekan nu kitu hartina geus ngeuweuhkeun ikhtiar eueuh hati-hatian eta teh tekan-tekan orang kafir jabariyah eta jalma nu boga tekad kitu tegasna nu ngeuweuhkeun kana syariat itu adalah kafirna buleut tetelah jelas eta gitu. Dua welah cekap sakitu da tunu ieu teh. Pokona mah nu ngadengikeun jeung batuk wae delah. Baik tah. Geranya wa madaras nyata barukan ya usni kitab teh supados maslahat manfaat kanu leungitna kana ieu kitab. Utamina nyaeta cakepna pangarsa sesepuh pondok pesantren Huda Pusat paling itu nama nyaeta tina ciptaan pirang-pirang kitab anu nyangkut kana kitab ieu nyaeta disebutkeun kitab tauhid seueur ieu teh sanes mung sebatas tina hiji kitab nyutakna teh mung ieu mah ukuran sebatas dikumpulkeun. Ieu teh disebutna Majmu'atul Aqidah. Jadi perkumpulan pirang-pirang akidah. Itu akidah uluhiyah, nabawiyah, sunniyah, caidah, ini saja bahanna kitu. Mulai ayo urang dandingkeun nya.
bisa makhlukna bisa makhlukna tak kabisa makhlukna tekan teh kumaha cenah ieu kabisa makhluk teh napa kang gawe mun akur jeung karepna napa kang gawe mun akur jeung karepna eta kurang cage gawe jadi beunghar gitu kasuksesan akibat ku kapinteran gitu keberhasilan kemenangan teh akibat ku kekuatan seperti gitu tah jadi seolah-olah geus nyuruhkeun kana hakikat hukum taekan kodariya nu kieuna hukum tekan kodariya nu kieuna eta ikhtilaf dina hukum kafirna eta ikhtilaf dina hukum kafirna eta teh penjelasan dina Waridatul Bahiyah Sharifah 60 jadi aya hiji kitab nyaeta dina Sharifah 60 Waridatul Bahiyah ngajelaskeun bahwa tekan kafir qadariyah teh bahkan diikhtilafkeun dina kafirna ning kitu emang sih dina hakikat mah dibalikeun deui ka Allah gitu ayeuna dina pasal kasalapan kafir Jabariyah kumaha cenah ieu pama bisa daya ikhtiar makhlukna bisa daya ikhtiar makhlukna henteu nyambung rejeung damelan alona henteu nyambung rejeung damelan alona dohir batin tapak damelan pangeran lahir batin tapak damelan pangeran wajib ikhtiarna makhluk di leungit kan eta hah leungitkeun wajib ikhtiarna makhluk di leungitkeun sok atuh wajib ikhtiarna makhluk dileungitkeun ieu bekap ieu kapan urang teh diwajibkeun ikhtiar nyareat tah kutekan Jabariyah dileungitkeun gitu dileuweukkeun gitu ngeuweukkeun nyareat atuh ngeuweukkeun syariat ngeuweukkeun ikhtiar teu kudu madang teu kudu ngaji dipinterkeun ku Allah mah pinter ieu disebutkeun ku Allah mah sebe ieu dibeungarkeun ku Allah mah beungar ieu bari nyareat teu tah kitu maksudna mah pangna di aya kata bahasa wajib ikhtiar makhluk dileungitkeun ikhtiarna makhluk dileungitkeun wajib ikhtiarna makhluk dileungitkeun asa teh ka hati cenah kitu nya maksudna kieu kan ikhtiar teh diwajibkeun ku Gusti Allah sedengkeun ku tekad Jabariyah mah dileungitkeun gitu wajib ikhtiar teh gitu maksudna margi teu aya ikhtiar di makhlukna Mari
mah kulantaran ikhtiar teh dileungitkeun teh tegasna teh diwajibkeun tak cek kafir jabariat teh sehingga atuh rek ditoakeun ku Allah rek dimasiatkeun ge kumaha Allah we seperti kieu aing kepanasan da dikersakeun aku Allah aing jadi jelema kieu dikersakeun aing mah jadi jelema anu teu Jumatan dikersakeun dina waktu dieu mah ku Allah teh jadi jelema anu teu ngaji gitu tah balik ke ikhtiar emang sih hakikat mah emang gitu eta oge ngan ikhtiar ditoakeun dimasiakeun itu adalah bisa diikhtiaran lamun dileungitkeun kumaha Allah we itu hukumna aja baria buleun kafirna maksudna bulan ini bulan ngaborolong paspal tuh jadi geus yakin gitu geus teu diragukeun deui jabariat teh kafir kapan aya qadariyah makana teh ikhtilaf dina kafirna tah ieu mah bulan da jama teh geus ngeuweukeun kana syariat gitu sedangkan jama nu ngeuweukeun kana syariat teh si orang-orang geus ngamujankeun ka Gusti Allah kumaha Allah we gitu rek beunghar rek teu beunghar rek cager rek teu cager nanti kumaha Allah gitu tah itu sabab geus ngeuweukeun kana sareatna sabab geus ngeuweukeun kana sareatna walatir tunduk tah gitu ibunya jadi qadariyah mah ngeuweukeun hakikat jabariyah mah ngeuweukeun syariat gitunya inti masih pada masa kitu anu kalugikeun mudah-mudahan aya manfaatna aya pamudah-mudahan urang dipaparingan ulama TKD anu cuek 100% hakikat 100% syariat itu adalah tekad Ahlus Sunnah An-Najiyah lianti Mutazilah Qadariyah Sinareng Jabariyah urang mudah-mudahan terisolir tina eta tekad-tekad anu salah sakitu rupina anu kalugikeun mudah-mudahan aya manfaatna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.